Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-60 salapana. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-60 salapana. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Setrap wush harita Kirai Getih katempo ngarapatkeun dua dampal leungeun hareupeun dadana. Panonna dipeureumkeun, bibirna kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Nurek dihadirkeun kiwari Kirai Getih nyaeta ilmu kere riwakara. Jelasna Kirai Getih rek salin jenis atawa ganti wujud jadi jiri makhluk sejen. Numutkeun riwayat anu enggeus-enggeus aji kere riwakara meh rek sajenis jeung Batara Karang ngan masih satingkat aya di sahandapeun Batara Karang. Bibir Kirai Getih terus gegerenyeman nyambat-nyambat kekuatan anu sumberna ti alam popoek. Disebut kere riwakarang lantaran salaput awak anu ngagunakeunana bakal salin jenis jadi warugari riwa. Sedangkan Bajing Sudraji tetep tenang bari terus merhatikeun Kirai Getih. Manehna teu ngarasa seber, teu ngarasa gimir, siap nyanghareupan kekuatan musuh rek kumaha wae bentukna. Banding kabalik jeung para jawara ngadon beuki malundur sawab hawa di sakuliah eta tempat mimiti tegenah karasana.
Hawan satadina seger nyelcep, dadak sakala jol panas bayeungyang sarta nyamuang bau hangru. Ditempo kapalebah Kirai Getih, bre waruga Kirai Getih mimiti aya parobahan saeutik demi saeutik. Beuki lila terus beuki robah, nu akhirna bling Kirai Getih salin jinis jadi makhluk pikasieun. Rupana meh mirip jeung Janglot Batara Karang, buukna gimbal panjang jiga inju, kuku-kuku narang goas paranjang, kuntu narang ngeteng, panona burahay berem, matak perih lamun paado tenjo. Para jawara beuki angot, beuki malundur, keur kaget nempo perwujudan jiga kitu. Ditambah hawa pangabaranana bener-bener kuat, matak eungap kana dada. Tongboro jawara biasa, dalah kitengku Raja Pasai kapaksa kudu ngajauh mundur. Seor, seor, seor. Angin nyeor teu pupuguh, harita ngagelebuk tarik teu puguh arah. Panon poe ngadadak tilem kasimbutan ku mega hideung. Langit jadi angkeb jiga-jiga rek pihujaneun. Ieu mangrupakeun pamor tina Riwa Karang anu kiwari keur diwatek ku Kirai Getih. Pikeun langlang jagat Bajing Sudraji, nyaksian hal sarupa kitu mah geus biasa. Salah sahijina pernah ngalawanan guruna, nyatana Eyang Warang Saji di Gua Hasedong kelawon teh, di mana satu tas Eyang Warang Saji kapanjingan ku keris badik Jarakrama. Eyang Warang Saji salin jinis jadi makhluk aneh anu kakuatanana banding 1000 jin. Jadi ku hadirna kere Riwa Karang, Bajing Sudraji tetap tenang. Kadenge Riwa Karang ngagerem, panon burahaina ngareret bari nyamuratkeun sina Rajapati ka Bajing Sudraji. Boy ieu sia bakal modar ku aing sia. Iya. Nyasor kuring mah nuturkeun we kumaha prakna jeung kumaha yang andika. Sor geura maju Riwa Karang. Walon Bajing Sudraji bari tetep kayaan dina sikap anu tenang. Ulah zambatkan ya sia. Modar sia. Cacap nyarita kitu, jirim Kirai Getih anu geus robah jadi Riwa Karang jol ngiles tina tempatna. Atuh Bajing Sudraji culang cileun, nyaho-nyaho Riwa Karang geus nyampak hareupeun Bajing Sudraji bari ngaheumbatkeun hiji teunggelan rongka. Siut. Daya gerak saperti kitu mun ditimbang-timbang tingkatanana geus disaluhureun kacepetan jurus-jurus kanuragan tingkat luhur. Lamun jawara biasa mah nu nyang hareupanana teuing kumaha jadina. Beda carita lamun jeung Bajing Sudraji. Sanajan diserang ku kacepetan gerakan seperti kitu, indra sandiang alamna Bajing Sudraji manggih masih sanggup nangenan. Teunggelan si Riwa Karang gancang ditadah ku dampal bumi Jebagendran. Saung kadudes duar sorosoan. Bantrok adu tanaga jero teu bisa dipondah deui. Harita katempo duanana pada ngadalik deug nyorosod mundur ka tukang. Boh si Riwa Karang pon kitu deui Bajing Sudraji.
Teu bisa dipungkir Siriwakarang memang mibanda tanaga rongkah luar biasa. Bajing Sudraji bisa ngarasakeun sentakan kuat nalika bantrok tanaga jero cikeneh karandapan. Tapak bumi jebagendran lir nambag kana sajung kiring batu karang. Corelat jeleng hukeu sakieu panon Riwakarang geus ngablesat nyerang deui. Laju panarajangna nyuruwuk nyingrai angin ngarabengkeun kalakai ka awang-awang. Boh kacepetan jeung daya serangna kaitung leuwih ningkat batan tadi. Aya 5 teunggelan anu dilancarkeunana ngalah kana sakujur awak Bajing Sudraji. Sedangkan Bajing Sudraji anu diserangna gentak ngaladenan. Kakuatan opat hara alam nyaeta Jagra Geni, Samsar Bayu, Banyu Sakendran jeung Tapak Bumi kabeh dihadirkeun deui tur digabungkeun jadi hiji titik kakuatan. Hut, dus plak plak, dus plak. Serangan Sriwakarang kabeh katada, malah Riwakarang sempat ngendag kajaul ngajuralit ka tukang. Memeh sukuna napak kana lemah, Hiriwakarang ngenyodkeun awakna ngablesat deui nyerang leuwih garang tur bayangan tibatan tadi. Seranganana leuwih ngagalura lir ibarat ombak anu motah rek ngancurkeun batu karang. Plak-plak dus, dagdug. Bajing Sudraji kapaksa ngangsolot mundur. Sapasang leungeunna ngaliuk bentar ngabendung serangan musuh. Kakuatan gabungan geni, angin, cai jeung bumi ku samentara cukup bisa ngapeskeun kaganasan Sriwakarang. Samalah Bajing Sudraji bari ngadalideg deh ngasupkeun 3 serangan balik. Tenggelan Jagra Geni, Banyu Sakendran jeung Tapak Bumi ngeceredakeun kana dada Sriwakarang. Jebet deus plak plak dua. Celeng. Sriwakarang meceleng ka pental jauh. Kudubruk. Satulina ngudupruk. Sababaraha detik can hudang. Teu lila curung kuno. Sriwakarang nangtung deui bari nyerengeh seuri pikasieun. Katempo lebah dadana anu bieu kabeunangan ku Bajing Sudraji timbang nyamuang haseup unggul tanpa nimbulkeun tatu. Pikeun Bajing Sudraji hal kitu teu matak jadi kaget pikeun manehna. Bubuhan dirina geus nyaho persis anu ngaranna elmu Cakrakarang. Pasti katangguhanana jika kitu hese di ala lemahna. Lain wungkul kuat awak nahan serangan. Salian eta tanaga lawana bakal terus ningkat nepi ka titik taya batasan. Jadi lamun Cakrakarang dihantem ku kakuatan, lain tatu nu aya kakuatan musuh bakal leuwih tohaga jeung ningkat. Nyawe Sriwakarang harita geus ngablesat deui maju narajang. Laju seranganana lain wungkul nyingrai angin, tapi sanggup ngarabengkeun batu-batu karikil anu laleutik. Antuk nama derwe. Duanana kalibat tarung campur. Di mana setiap detik kekuatan jeung kacepetan Sriwakarang beuki terus nambah jeung meningkat. Bajing Sudraji seetik-seetik mimiti kadeseh mundur. Satiap lengkahna marebes ka jero taneuh di mana pagedug tanaga jero. Sedengkeun para jawara nu nyaksian kana eta tarung tibang moloho bari rada buriak beuki mundur meureun sieun milu kabarera. Para jawara pada buriak
eta keputusan anu tepat sabab hawa di sakuliah kancah tarung geus teu layak diangseuna keur mah beuki santer bau hangru ditambah nyongkabna hawa opat hara alam jebak gendran beuki ngelekem taneuh titincakan teu eureun ngageter nalika nu tarung dukdek ngadu takisan atawa ngadu tanaga jero. Siri Wakarang sempat ngajungkal 2 kali nu akhirna gurinjal hudang deui tuluy ragot deui tarung. Saluyu jeung ijiran kakuatan Sri Wakarang beuki lila kalah beuki ningkat kacepetan gerakna oge geus moal bakal sanggup dituturkeun ku panon jawara biasa. Cohagna di mana Sri Wakarang kabeunangan ku panarjang musuh nu aya lain nambruk justru harita keneh daya tarungna beuki nambahan seolah-olah setiap serangan musuh anu keuna kana awakna bisa diserap jadi tenaga tambahan dirina. Nincak gebragan ka 10 ka 100 Bajing Sudraji lir dikurung ku pusaran angin hideung saking ku cepet-cepetna galura serangan Sri Wakarang nepi ka Bajing Sudraji jiga dikepung ku haseup hideung papak deus duar. Dina akhirna kadenge soranga beledag tarik dituturkeun ku meclangna Bajing Sudraji. Untungna samemeh ngagedebut gancang Bajing Sudraji ngaliuk napakeun sukuna kana lemah siut celeg satu tas anceg kukuh pancuh dina tangtunganana bre katenjo dampalengan kencana nyerebung hasil. Jelasna bieu mecelang teh lain pedah kabeunangan ku musuh tapi balas nakis tenggelan panungtung Sri Wakarang anu tohaga. Ku ayeuna sia bisa nada seragan dewe tapi kadituna biheung teuing modal sia juri cek Sri Wakarang ngalenggak seuri. Nyasol urang coba jajal deui nepi ka mana batasna kakuatan Sri Wakarang anjeun teh. Tangtang Bajing Sudraji bari mancuhkeun deui tangtunganana. Sadar kana kacepetan lawan anu beuki lila beuki ningkat Bajing Sudraji nandeskeun pikeun ngawatek jurus Jongring Salaka pikeun ngimbangan daya serang Sri Wakarang. Set harita Bajing Sudraji ngarobah tangtunganana ditungtung ramo samat sikuna katempo merepet mancerkeun prana hideung. Milik itu yakin jurus Jongring Salaka kiwari dihadirkeun ku Bajing Sudraji. Teu eleh geleng Sri Wakarang pipileuweun ningkatkeun aliran tanaga jerona ka sakujur awak sehingga awakna ngempur ngempraikeun sinar warna beureuh. Tina hadirna pamor 2 tanaga sakti anu keur pada pradiwatak tempat pakalangan langsung keuna balukarna. Cukut-cukut pada ngarariut lalayu. Angin ngulik bak teu puguh arah. Hawa beuki panet matak berat ngambekan. Direret sabagian para jawara geus teu katenjo aya di dinya. Meureun Arindit bakating ku teu kuat aya di dinya. Anu nyesa tinggal Tengku Raja Pasai jeung 3 urang jawara anu masih tagen sanajan padah marhemir. Saup jelegur deus kadenge soranga jelegur mata keruas kana jajantung. Parang direret horeng ijen adu jajaten geus dimimitian deui. Sri Wakarang ngagedur ragot saling jual beli serangan jeung langlang jagat Bajing Sudraji. Sabaraha detik katenjok saling adukeun tenggelan di handap ngan sakiceup panon nyampak ngacumantara silih sambar tuluy silih bentar.
ku ayeuna gerakan Bajing Sudraji teu jiga memehna. Gerakan anak kiwari bener-bener aheng mata clear anu nenjo. Sakapeung les eueuh, sakapeung jirimna nyampak aya. Sakapeung jadi hiji, sakapeung jirimna jiga loba. Si Riwakarang sempat dijieun linglung jadi tepuguh arah serangan. Setiap seranganana loba nu ngahakan tempat kosong. Sabab waruga Bajing Sudraji bisa malih warni jadi waruga lemes sajenis kalangkang. Kaahengan jurus Jonggring Salaka salian timi banda perana beraja panglumpuh. Daya gerakna oge geus manjing dua dimensi, dua kayaan jeung dua alam, antara aya jeung eueuh, antara ngawaruga kasar jeung ngawaruga lemes. Si Riwakarang coba ningkatkeun kacepetan gerakna. Kiwari gerakanana meh banding 7 kali kacepetan angin. Ngan angger teu pangaruh pikeun Bajing Sudraji. Nu aya ngadon si Riwakarang anu kapepet dikurung ku serangan aheng Bajing Sudraji. Birebet deus plak celebet deus duah. Tilu teunggelan Bajing Sudraji masih bisa kabendung. Ngan teunggelan anu kaopat labas teu katahan. Riwakarang nepi ka mental bari sakujur awakna merepet ka seureud ku prana hideung ti Jonggring Salaka. Pas awak Riwakarang tibebet kana lemah nepi ka eundur, taneuh mawur malancawura saking ku tarik-tarikna. Ngan teu lila kurinjal. Si Riwakarang ngakurinjal hudang deui. Beungeutna beuki gereng pikasieun, ti barung saeutik ngalengguh nyeri. Katenjo kulit sakujur awakna muh puy nyanulikat. Riwakarang manehna teu nyangka manehna masih bisa nandangan tatu ukur kabeunangan ku teunggelan jurus. Pedah ceuk pangrasana moal mungkin cakra karang kawadukanana bisa katembus ku serangan-serangan silat kanuragan. Da manehna teu nyaho lamun jurus Jonggring Salaka teh mangrupakeun salah sahijina jurus kanuragan tara puncak. Mibanda tata gerak aheng jeung serangan maut prana panglumpuh. Eta jurus mangrupakeun warisan Kijiran Sanaya sohibna Raden Kian Santang. Katempo Riwakarang ngagerem handaruan sabab saking kugeus muncakna amarah. Gibeg harita si Riwakarang ngagibegeun awakna. Kusakali ngagibegeun awakna, kulit anu nyalulikat jol merek plekan, terus megar kaganti ku kulit anyar. Bleg. Si Riwakarang kayana jadi balik deui beleger, kulitna jadi utuh deui, teu nyalulikat seperti tadi. Bajing Sudraji anu nempokeun timbang seuri ipis. Bubuhan dirina geus bisa ngijir mun satingkat Riwakarang moal mungkin eleh timbang kabeunangan ku serangan sakitu. Hayo Riwakarang gerak ketrukeun puncak kakuatan Andika. Ulah satengah-satengah, ulah kagok-kagok. Pek gerak taker jeung kuras tanaga sapinuna. Marah ieu kancah tarung tereh lekasan sor. Cek Bajing Sudraji mancing sangkan Riwakarang ngaluarkeun kakuatan puncakna. Mun geus kitu eta nu diharapkeun pisan ku Bajing Sudraji. Ngadenge caritaan Bajing Sudraji model kitu nyel. Amarah si Riwakarang beuki ngagedur. Asa ditangtang meureun. Ret. Gancang si Riwakarang gentak. Sakabeh tanaga inti cakra karang dialirkeun sapinuna. Kabehna aya 5 titik laju digabungkeun dina hiji kakuatan. Secap. Ret.
dadak sakala sakujur awak Sriwakarang beki dilimpudan ku aura aheng gumilang belum pamorna teu jore-jore taneuh kuat ka ngabaraseuna miruhayan jujukutan mah geus teu kudu dicatur langsung ledak jadi lebu tarutung nu masih kuat ngalalajoanan kana eta tarung ukur Tengku Raja Pasai sorangan anu sejenna mah geus malabur pirati heula kadenge Bajing Sudraji nyarita deui tah kitu atuh Riwakarang lamun geus ngetrukeun kakuatan puncak kere Riwakarang meureun ieu tarung teh bisa tereh lekasan Riwakarang tong lu banyak capek sih sakeding deui sia nu bakal bodar dina leungeun ngeing ya bisa katenjo kumaha rongkahna serangan Riwakarang dina kakuatan puncakna boh tanaga jeung kacepetan gerakna samber kilat geus moal kahontal ku jawara pangkat manusia umumna ngan ari anu jadi lawana satingkat langlang jagat mah kayanana bakal beda deui sanajan Bajing Sudraji manusia tapi katereuhan kasta serangga jawara pilih tanding jabak katitisan kasta Satria Naga nyaeta Hakim Naga Langit malahan Bajing Sudraji oge turunan manusia setengah dewa nyaeta tina getihna Ki Demang Dewangga salaku bapana jadi nyang hareupan kakuatan Riwakarang tarap puncak lain perkara bahaya pikeun Bajing Sudraji mah justru eta anu dipihara di mana Riwakarang ngaluarkeun kakuatan puncak aura pangabaran pasti nyamurat kuat di mana aura pangabaran nyamurat kuat bakal nembongkeun titik kelemahan tepatna kieu Bajing Sudraji can bisa ngirong titik kelemahan Sriwakarang lamun Sriwakarang masih can pol ngetrukeun kakuatan akhirna aura pangabaranana pasti masih lemah tur samar matak ngahaja manehna mancing amarah Riwakarang sina ngaluarkeun kakuatan puncak teh supaya bisa katenjo lebah mana bagian kelemahan tina sinar pangabaran Sriwakarang ku ayeuna mah Bajing Sudraji geus nyaho lamun titik kelemahan Sriwakarang aya dina kadua tung tak-takna sabab dilebah dinya pisan sinar pangabaranana samar teu kuat jika bagian awak anu sejen corela jeleng wush harita Sriwakarang langsung narajang serangan Riwakarang tahap akhir langsung diladenan ku Bajing Sudraji masih dina jurus Jonggring Salaka dua nana kalibat tarung campuh deui cekur cilebet plapak dus ukur kadenge sora jejeleguran we sedangkeun jirim Bajing Sudraji jeung Riwakarang geus teu katenjo ringkangna ukur bayang-bayang ngabelesat teuing mana Bajing Sudraji teuing mana Riwakarang kadang duanana pada nyolontot nyorosod nalika bantrok tanaga jero kadang Sriwakarang katenjo mental kadang Bajing Sudraji ngayapak jejari jegan leungit kasaimbangan ku ayeuna Sriwakarang sanggup ngimbangan kaahengan Jonggring Salaka Bajing Sudraji sabab cek tadi teh beuki sering katibanan ku serangan lawan maka daya tahan jeung daya serangna beuki ningkat parandene kitu tempat anu jadi tarung makalangan geus jadi teu puguh rupa sabagian taneuh darekok sabagian rengat rengkah beulah akibat serangan anu labas ngahantam lemah dina gebragan anu ka30 kadenge sorang ngabeledag disusul ku meclengna Bajing Sudraji jeung Sriwakarang meh bareng
plak dus cengkang telila dua anak gancang harudang deui pada mancuhkeun tangtungan katenjo Bajing Sudraji ngoprot kesang cukup lomba geus cunduk kana waktu minggang kana mangsana aing kudu meruhkeun ieu mangkluk gerentes Bajing Sudraji bari nyusut kesang dina tarangna ku ayeuna Bajing Sudraji nandaskeun rek nganggeuskeun eta tarung kakuatan Triwakarang rek diancurkeun ku ajian waringin sungsang malah tandas rek langsung ngagunakeun waringin sungsang tahap akhirna nyaeta Sindraga Miraga Sungsang set tapi karek oge Bajing Sudraji erek ngawatek waringin sungsang tahap akhir nah atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.